Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia lungsurang sar mulus rahayu berkah salamatuk dugiga sampurna. Ulang ngadonging mitra, neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpah Kuda karangan Bapak Kokoes nu diropea ata nabi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh seri anu ka-5 nya mitra upami teu lepat. Sokah mitra ayeuna mah urang lajengkeun. Upami teu lepat hanca anu waktos katunda teh dugi ka aki mah sok ngagegehkeun kitu nya geuning. Mong incuna bari tungkul deui. Semu eraeun tembong daun ceulina ge mani nyeak beureum. Maklum bangsa parawan mah lamun kapergo eusi hatena mah sok kitu. Sok sama rampa terus nyoo tungtung kabaya deui. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Nyoba we ngomong jeju. Aki masuk gitu. Jawab incuna bari ngarindat ku juru panon. Jeju ajilu punuh. Ceuk akina bari nyerengeh ngaheureuyan. Nya malukan ari kolot geus teu asak panenjona. Jalinda cakiceup sausik panon oge ku kolot mah jol ka judi bae. Nah malukan deh kumaha. Tos aki ari parantos terang mah yen ucu bogoh kasemah nu ayeuna keur ngadon ngendong di Curug Cilalay. Tos bilih kadenge ku cak-cak bodas we engke. Ceuk incuna bari aluman alimen jeung ngegel biwirna anu handap. Ucu geus bogoh ka bandi. Tapi kumaha lamun semahna dibogoheun ka maneh ju. Ceuk akina bari seuri nyeleukeuteup. Lamun ucu ditampik ku Kang Bandi ulah disebutkeun incu kuncen we ki. Eta make mamawak kakolot geuning ucu mah. Nyaha rek dibere malaki nyun ku maneh jeju. Langkung dikitu panginten ki. Omong ucu beuki sonagar ayeuna mah eraeun teu singku akina teh da eta badi di Banyolan bae geus we ka erana jadi nungtutan lalingi.
Syukur ari geus panteg hayangna kadinya mah. Ngan kali neangan jalan wungkul. Piraku incu aki teu bisa kitu-kitu ajan mah. Ngan anu kudu jadi pikiran teh. Eca bae saperkara deui nya eca. Nyaha maneh teh daek dicantung jeung Ipri. Cek Ucu Geki, nah kira-kira na ari Kang Bandi teh kersaeun nikah ka Ipri. Ari ceuk pikiran aki mah saha pilalakieunana anu teu kapelet ku rupana Ipri anu sakitu garilisna. Lamun geus nengjo kana rupana mah najan kumaha oge pasti iman jelema anu Ipri mah sok loba pisan anu rungkad. Sabab eukeur mah rupana geulis katambah kumatak lucu. Hade pisan tingkah lakuna oge. Aki oge lain ngagulkeun kana rupana Ipri ajawa tingkah lakunya. Ngan sigana bae keur di dunya anu biasa mah asana rada hese neangan tandingna anu kitu rupana jeung kalakuanana kitu mah. Sopan santuna hormati lawat sarigi saparipolahna teh narimbang sembah sinungkem. Tata titi duduga kalawan prayoga teh estuning dilakonan pisan. Abong masih make ajaran baheula keneh. Ngajan aya kasebutna geus jadi bangsa siluman-sileman oge. Ih, nah datara tinggal diwiwaha jeung prayoga. Mun ngingetkeun bangsa barudak di zaman kiwari mah geus we jauh di tanah ka langit. Masih keneh alus tekad laku lampahna Ipri di bacan barudak anu sok ngalunjak. Bari warani ka kolot-kolot namah geus henteu baroga cedok deui. Indung teh dianggap babu, bapak dijieun bujang teh. Bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang teh lain heureuy. Tapi Ki, kapan teu kabeh kitu barudak kiwari oge. Conto nama Ucu we ayeuna. Naha Aki osok kitu baheula atawa henteu? Aki mah henteu. Tapi lolobana barudak kiwari anu karitu lalajakna teh tepi ka poho kana wiwitan pangrasana mah meureun bijil tina belah batu we nu maca ka kolot-kolotnya teh sok ngalunjak pisan. Sarta ari soal Bandi deh deui. Najan sakumaha panggerna oge lamun geus dipanggihkeun jeung rupana Ipri mah nu sakitu galerisna pasti sumangetna bakal runtuh, bakal kapelet ku keletna oge. Ari ku anu sakitu geulisna mah dong bolo ninggangna ka budak ngora. Dalah ka aki-aki oge nu sabangsa aki kieu. Na kurang-kurang mah ngadahdir
mata kapincut kunenjok rupana Ipri nu sakitu gelisna. Udah anu sakitu gandang gindingna mah komo deui lamun ningkangna dinu ngarora mah. Wah, geus hayang gapruk we meureun ngarontok. Jadi Kang Bandi teh baris kagoda ku Ipri kitu nya Ki. Ucu ngomongna rada darida. Pasti cu, Bandi teh bakal kawin ngajodoh jeung Ipri. Dabongan make hayang ngendong didinya. Sabab sakurnu geus ngendong didinya mah pasti tulusna kawin ka Ipri. Sajabana dihayang beunghar teh bani kapelet jeung kabongroy ku kagelisanana. Saha atuh bila kieunana anu henteu hayang boga bojo anu sakitu gelisna mah. Aki kuncen seuri mani ngalenggang. Jadi tetep Kang Bandi teh nikah ka Ipri nya Aki. Ceuk injuna bari neuteuk. Pasti moal benang dicawar deui cu, ngan kari mikir maneh bae. Nah Ucu daek dicandung jeung Ipri. Itu oge mun bener-bener maneh teh bogohna ka Bandi. Nya kitu deui, ari henteu bogoh mah teu perlu make kudu mikir deui. Nah, daya jalan nu sejen deui. Sangkan Kang Bandi teh tutulus kawina ka Ipri teh Ki. Incuna mitra nyedek-nyedek hayang nyaho kateranganana ti Akina. Aya cu, uguh we. Kumaha atuh eta teh Ki? Incuna siga anu teu kira-kira atuh heunana teh ngadengi jawaban kitu teh. Kumaha engke bae moal waka dicaritakeun. Ari ayeuna mah pamali kumaha gelecuk bajuna bae. Kakarek engke ku Aki dicaritakeun ka maneh. Omong Akina bari ngarahuh napa semu nu susah. Jep anu ngadongeng di tengah imah teh harita jempe jorelat anu ngintip di bibir teh ngejat tembongna mah bangun nu ambek kaciri huntuna kekerot bari gegelendeng. Pangkawarah ta si Bandi teh moh gengiwat hatina kantanan aing. Awas ya dipegat di jajalaneunana ku aing gerah. Ngomongna kitu teh bari ngagedik lempang rurusuhan pisan. Saha eta teh mitra? Kahareup oge pasti kanyahoan ku sararea. Sabunina ge tara sia aduda. Balebat semuna anu ngolebat ciciren wanci janari mere tanda ka manusia. Lamun ku urang kaharti sakur kaayaan alam makhluk nyarida. Balebat matak tibelat
rek ninggalkeun buah hate, peuting rekaan di kuberang, raung hayam kongkorongok, ditembalan gucangeh gar soraraeng sisi gunung, siganu keur ngahudangkeun sare, entong sok kamalinaan, kudu eling kana diri yen nu hirup kabeh oge bakal mulang. Manuk ricit luhur kai, siga anu keur sasambat bakat tiris kabulusan, kabungkus ku ngeprul ibun, nya kitu rakyat nu leutik anu teu bogaeun imah, es di mana bae golerna, katiisan ka ibunan rek nyusup-nyusup ka mana, mata kuatir, da teu bogaeun ngeusan pamuntanganeun pisan. Sok saleuheung hirupna manuk-manuk, aya dina laluasa jeung merdeka, henteu kawengku ku hukum, barang hakan samanggihna, ees di mana golerna, moal wiwirang da sato. Tapi mungguhing ari jalma mah, kapan martabatna oge beda, piraku rek siga sato, sok mata kualatir teuing, bet siga taya nu ngurus, ees di mana golerna, dahar ukur sameunangna. Duh Gusti atuh iraha, sifat manusia unggulna, ulah eleh ku martabatna sato leutik siga manuk. Dur, hawar-hawar kadenge bedug subuh, kuliat Bandi jeung Saden narangtung di jero guha. Kumaha Jang, hasil? Cik Saden bari gigisi kana panon. Aya anu datang mah Kang, tapi lain mere angka ieu mah geuning, jawab Bandi bari nguliat ciga tiris, karasal urut ngaringkuk sabeting jeput di dinya. Aya nu rek mere pipa majikaneun nya Jang. Mong Saden bari seuri, nah akang make nyaho kitu. Mong Bandi rada heraneun, padahal tadi ti peuting manehna mah sakadar ngimpi unggul, ngan sorangan ceuk hitunganana teu babarengan jeung Saden. Nah ujang make semu heran segala rupa, kapan ka akang ge aya nu datang, nawaran mojang geulis pisan, meureun sarua we ka ujang ge kitu. Mong Saden seuri, nya kitu Kang. Jawab Bandi milu seuri, kumaha pikiran akang ayeuna? Ari bogoh mah nya bogoh Jang, nenjo mojang sia kitu geulisna mah ngan eda we, banggana teh make kudu bebeja heula ka pamajikan. Aduh meureun saha piaweweunana anu daekeun di Candung mah, mangkaning bojo akang mah galakna keur, ari bebeja ari peletok tulak dangsa kana tarang akang. Jadi ka akang ge aya nu datang nya Kang. Geuleuh puguh we Jang, mani ambujuy teh geulis ka wanti hendah ka bina-bina. Akang mah geus sernud hayang nyetrok kana eta tungtung irungna nu mancrit kitu teh, mani garilis pisan nya Jang, sarta pang akang nyaho teh eta cenah nu parawan mah calon keur ujang. Ari akang rek dibere nu bolong nyaeta randana,
tapi moal panasaran randana oge manis kitu gelisna ngan anu dipake susah jeung bingung teh eta we jang soal kudu menta idin heula ka indung si deul da keur akang mah geus kaerong ti anggalna mual ngidinan ari kudu daek dicandung mah ari rek ngabegu ari inggis jadi huru hara akhirna meureun terus diucah aceh ka batur lain mata kuirang lamun kitu kapan hasilna urang ka dieu teh lain menang angka tapi jadi ngaji diri lamun ka pamajikan digujurudkeun lain mata jadi wiwirang di kolong catang. Bener Kang kitu serba susah keur akang mah mana sina siga abdi bebas keneh. Omong Bandi bari seuri sarta harita ngajak balik ka imah kuncen rek bebeja hasilna ngendong didinya dea. Harita kene terus kalaluar ti guha di jero guha barang jol kana sisi cai dina lawang guha pisan gado geus miheulaan norok tok iris kabulusan sok matak aneh pohar ari keur di jero guha manis sakitu haneutna nah karek ngalengkah semet lawang mani geus karasa tiris kitu. Oleh nyai ku Bandi di batrean kana lebah tung turunan nu pinuh ku batu nyalador lembangna ngarayap lalaunan pisan aringgis ti kosewad rag-rag kahanda mangkaning sakitu luhurna unragdag teh piraku sirah teu bucat mangkaning aya 12 meterna mapai turun ka handap teh budah cai nu nyurung harita beuki nambahan tiris bae nepi ka bitisna ge ngadeg-deg hese ngalengkah keunana tengah-tengah pupudunan curug aya tangkalwa nunggal ngaliwat ka lebah dinya unduk geus kukurayeun ting sariak uluna carengkat nuduhkeun yen didinya teh anggon sanget pisan da bulu punduk mah biasana oge tara ngabohong sok pangheulana nyaho lamun aya nu ngeusian tempat sanget teh seblak mitra hate Bandi seseblakan tara-tara ti sasari manehna ngalaman kitu kawas geus mere totonden yen nu hirup salawasna katungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa manehna ngusap beungeut 3 kali bari maca istighfar terus babacaan sabisa-bisa sangkan hatena ulah ngarasa honcewang teuing kawas lalaki nu kurang sumanget bae. Harita bulan geus condong ngulon nembongan siga gugu pairek pisah sapeting jempling Bandi jeung Saden Hidra nu karek turun tina tanjakan curug nunang tawing harita hatena manidag digdug teu puguh rasa tara-tara disasari itu rarasaan beda ti galib paranti
Nah naon gara-gara na ngalengkah rada barira wabo arek goreng balukarna. Jang. Nah agang mah Manila lesu gieu awak deh. Tak meureun urut gorang sare Manila lesu ku hese dilengkahkeunana. Urang marandi heula yuk. Ngarah seger kana awak. Ceuk Saden bari ngalaan bajuna. Benar kitu Kang, sarua we jeung abdi keun tiris-tiris ge wayahna we gerak ngarah seger mah. Kapan ceuk paribasa oge tiris kudu mandi, hareudang kudu moyan. Mong bandi bari pipilueun ngalaan baju cerub dihilireun curug harita darurun. Adena wae henteu pati jero terus bae marandi ngeueum awak ngarah seger. Najan karasa tiris ge dipaksakeun bae, tapi ari lila-lila mah nya rada haneut geuning ari dikeueum dina cai mah. Nu asalna gadona norok tok tiis baal teh arita mah cager ngarasa tiris deui jadi nambahan seger kana awakna. Saenggeus haranjat ka darat pek dibaraju deui kalanyun udud Supiah. Saden oge dibere sabatang karasana matab nikmatnaker ari udud cengke. Dina wanci kitu mah sasari dina waktuna udud nu haneut dina wanci tiris mah kolebat rupanyi ucu incu kuncen siga nembongan kana beungeut bandi. Yorelat deui rupa ipri nu peuting kaimpikeun ka tembong. Naha hate teh jadi kieu. Naha make inget ka incu kuncen sagala. Naha manehna teh benar-benar bogoheun ka aing teh. Itu gerentes hatena mitra bari nyeusup haseup ududna. Piliwir angin subuh siga milu ngelingan. Bisi anu hirup meleng lampah ulah lalawora. Sabab angin mah geus nyahoeun yen laku lampah bandi jeung Saden harita keur aya nu nyerangkeun ti kajauhan. Pibahyaeun anu geus nyantong pisan teu karasa kunu keur arudud di sisi wahangan mah terus harita laleumpang mapai sisi wahangan kahilir. Korosakna tangdaunan atawa kalakai nu murag tina tangkal kai isarah paturai tineng pati mah tara bebeja ngan sakotret kayu api. Sanajan keur suka betah ngumbara di alam dunya tapi mun nepi ka janji umur ucul tina kujur teu beda rejeung kalakai kumoleang ragrag tina tangkal kai henteu daya teu upaya. Ieun sieun nah nu hirup make loba ka sieun paeh ari naha ari paeh jeung hirup anu saha itu gerentes hate bandi bari ngusap beungeut ku dampaleungeunna. Aing make ngabogaan hate sieun jeung keung sagala kitu kieu ge kumaha milik diri we sabab geus aya nu ngaturna ku Pangresa Maha Suci. Tapi araneh pisan yeuh ieu bulu punduk manikuku rayeun ieu ing sariak henteu puguh bet siga lain tukang hees dinu sanget bae jeung kawas lain lalaki bae geuning
kapan aing teh mindeng nyang hareupan jurig saperti jurigna Bahnali teh ya. Nah ieu sieuna make leuwih ti kitu sok matak araneh pisan geuning. Ieu mah kasieun teh manis siga nangkot dina punduk bae. Us aditu kasabrang ka Palembang, kasieun aing bawa ka ditu. Mitra kaum dangu. Bandi mikirna kitu teh. Bari nyamahan maneh ngarah kasieuna jadi leungit meureunan. Tapi sok teu kuwo henteu pisan. Mana leungit kasieuna harita kalah nambahan. Beuki sagala nembongan mirupa nu lain-lain. Tangkal sawo katembongna siga nu keur ngalelewe. Siga nu keur milu ngewa bongan henteu gancang indit ninggalkeun nu eurit. Daun eurih siga geruh seah kadupa ku angin. Bangun nu ngahayo-hayo mambrih buru-buru nyingkah lumaku ulah balanga. Sabab aya anu sarakah anu ngarebut kabogoh bebeureuh anu harita mawa riweuh. Sakure tetenjuan jeung dedengean keur leumpang di sisi wahangan. Siga anu keur nyingsieunnan mata gimir mata kerisi dibarung ku lelenyepan hate jeung kukurayeun punduk. Mitra kaum dangu, tapi bubuhan bandi mah israda tuman ngendong di tempat anu saranget. Sarta geus nenjo jentulna jurig buntutna lo anu sakitu pigagilaeun. Harita teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Hatena teuneng ludeng leber wawanen. Lamun aya mau ngamuk gajah mata ge ceuk pikiranana kari kumaha engke bae. Sabab saeutik-eutikeun mah manehna teh bisaeun menca. Ubuhan anak murid Pasir Koja saworana we bijilna di kokombangan jago mah moal bodas ceuli bolos trong teuing. Nyakitu deui saden oge lain jalma lalawora. Murid Mama Wira Cicalengka ulina cepet rapet gerak gesit kawani cukup. Ngantina soal jarah kitu mah manehna teh karek harita bae. Jadi can aya pangalaman panggih jeung sileman-sileman. Di lebah sisi wahangan harita leumpangna mengkol ka kaler. Rada nanjak ka pasir jo kana sampalan nu lega. Tutuwuhan eurih wungkul mani gegerembelan bala kacida. Leumpangna oge mapai-mapai jalan satapak bae. Nyorang jalan anu bala jeung caneom saruni pisan. Barasat sorot batre leutik ditojokeun ka hareup. Tamba ulah poek teuing kakencakeun jajalaneun anu sakitu baralana ku gerembelan eurih dikenca katuhun jalan. Urang balik teh subuh teuing nyajang. Mung saden nu keur leumpang tukangeunana. Nya Kang, tapi rek naon nungguan di ditu oge uryak dikekepan ku orai nu basa magrib ngaletakan kana bitis tea. Jawab bandi bari nyeusup haseup supiah. Ieu we urang balik teh poe keneh pisan. Paurnya sabisalah jalan we. Urang molo ka imah pakuncen teh. Mun urang nungguan sajam deui mah di guha. Meureun balik teh geus rada caang di jalan.
Mual ngatrok teuing siga ayeuna. Kira ku ari sasab mah Kang. Da abdi mah najan karek saliwat ge jalan ka dieu. Sugan moal ka sarung los ka laut kidul. Mong Bandi bari seuri. Jang, inju pakujen teh geulisnya. Sarta tembongna ku akang mah ka ujang teh siga-siga nu rada naksir. Da eta beda keletna. Hutan teh kitu Kang. Kumaha kira-kirana panuju lamun abdi meunangkeun kadinya. Doa ajang mah jang. Eta sanajan urang kampung Baulisung oge. Incu pakuncen mah geulis lain pupulasan. Jadi doa nya Kang. Abdi meunangkeun ka incuna pakuncen teh. Doa pisan jang. Ngan aya ngana yeuh. Nah, make ngan sagala rupa Kang. Kapan ujang mah geus jadi calon kaparawan IPRI. Nah ku ujang teh rek dicandung. Ah, lamun daekeun mah kajeun teuing ku abdi. Rek dicandung ge ngarasa kalian kawin boga pamajikan dua. Teu kapalang beunghar ku Bikang Sugih. Wadon ari nyandung kaparawan anu gareulis kitu mah. Mong Bandi seuri. Mitra kaum dangu, maranehna mah teu nyahoeun. Yen harita keur aya nu nuturkeun opatan, make baraju hideung nyaroren bedog panjang dibeuberan ku sarung. Saha eta anu keur naluturkeun teh? Kapan jago Cilalai Mas Jumha Bandar Bako nu hayangeun ka Nyi Ucu teh. Harita mawa baturna tiluan jago gebugungkul kapentengan tameng dadana Mas Jumha. Malah waktu nu duaan intip-intipan ka imah pakuncen oge. Harita teh Mas Jumha jeung baturna saurang uguh oge. Ari sono bogoh teu kalakon mah jadi panas mawa panasaran. Mitra waktosna parantos sep. Waktosna parantos teu kabujeng dupina mah. Hapunten mitra, tina samudaya kalepatan kekirangan kaluluputana oge pamugia kusadayana dihapunten. Muhun. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngarojong mancona jeung ngajempolna subscribe-na oge mitra. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana, pangbeberah kana kolbuna, bangbaluh kana pikiranana, sareng kana kolbuna. Hatur nuhun kasadayana, hapunten we tina samudaya kalau kakiranganana. Bulak balik atuh ngomong teh. Teu pararuguh. Nya kitu we mitra, mang mada teu tiasa cumarita. Cumarita ge naon atuh mitra. Nya punten we kasadayana, ajeng hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.